Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Ibu sarta sana abdi sareng rencangan siswati SMA yang 2 Sumedang. Nah, abdi sareng rencangan pada ngawawancara Ibu kumargi aya tugas sekolah, minta tugas wawancara di Padang Sunda. Sarta acana perkenalkan nami abdi Putri Fatimah. Abi Giradana Kusuma. Itu rancangan namina Labib sareng itu istri Silva. Sarta acana nami Ibu Ibu Yanti, Ibu yuswara seberapa tahun? 31. Masih kena muda ya Bu. Kami usaha ibu atau lami menjaga usaha ieu sekarang Di 2015 pamit caroge mah tos lami pisan. jadi ibu terkeraskan gitu Ya. Naon alasan ibu menjalankan usaha itu? Hoyong berkembang we hoyong. Hoyong gaduh hoyong gaduh cabang gitu pamit jasa. Berkali omset ibu per bulan per harinya seberapa kira-kira? Kalau per hari mah kadang 600, kalau rame kadang nyampe 800.000. Keuntungan seorang kerugian ibu menjalankan usaha ieu nama ibu? Keuntungan nama kengeng ya we lebihna setengahna gitu. Pami kerugianana pami dinu sepina gitu. Janten teu ka icang. Anu ku ibu dipiharap kanggo kedepanna kanggo usaha ibu? Seueur sih kanggo nyakolakeun murang kali. Kanggo nya seueur kanggo kahoyong gitu. Sehari-hari Nya ka sehari-hari nu pokona mah. Kahayongna ibu di masa depan gitu ibu usaha itu kanggo hayongna kumaha gitu ibu Naonna usaha ieu di masa depan gitu hayongna kumaha gitu hayongna mah lebih maju we. Bercabang itunya Mohon gaduh cabang lebih maju ti ieu. atur nuhun we ibu sakitu ti abdi sareng rencangan abdi punten beli aya kelepatan tina cariyosan atur nuhun ibu Ya ditampi sami-sami mangga. Anu nih Bu. Ya mangga.